Iya, cau. Padahal mun dituar mah kanjat dipisang daripada weuh dahareun isuk-isuk euy. Di alas sorangan teu bisa. Aing mah. Kang, Akang, Kang, Naon ieu nya? mau bedog. Oh bedog keur naon kitu? Bedog Tuh, keur naon deh? tingali Kang. Cau Kang, ala Kang. Buku butut matak teu dialasot teh ku akang. Ah, lumayan jang dipisang Kang, alus cau tuh. Goreng moal aya dagingna eta mah percuma diala oge kalau ngajajah tanaga keri antep. Lah, pokoknya tuar heula Kang. Nyaah tuh alus. Butut, geuning murugulnya. Alus Kang. Tuar heula alus itu. Nyaah. Butut nyi, eta mending geus ngabres jiga kitu butut tuh eta peot. Alus Kang, tanu behandapna alus. Gusti, dibejakeun butut-butut moal kapake ieu. Lah pokoknya mah ala. Pokoknya mah Aing mah ari awewe. Ah. Bejakeun butut-butut. alus Kang. Butut nyi. Tuar be heula. Teuing ari alas sorangan. Duh, betan diguguk kalah mantog. Asana. Awewe mah hesek ngayonanana. Lamun bener pasti ngalawan. Lamun salah pasti ngamuk bae ieu mah. Ala Kang. Tuh geuningnya penonton. Teu salah ieu kan? Coba obrol. Bohong ketang si Akang mah. Awewe mah di mana-mana oge moal tak ngalawan lamun bener. Tapi awewe oge harap lah. Jukut teu dipelak tereh jadina. Beda jeung melak kahadean. Gila. Tempo batur. Nye. Kah? Yeuh nyi. Ari kahadean ulah sok hayang katempo ku batur. Keun beda urang mah aturanna ge langsung jeung kawasai ari kahadean mah. Ari sih uhun Kang. Tapi angger Kang. Jelema teu boga mah angger teu katempo kahadeanana goreng we nu aya. Geus lah ulah kalah ngabahas eta bae. Akang mah nu direk tanyakeunana kamari si Badrun ngan bulak-balik bae ka kidu rek ka mananya euy. Oh, Mang Badrun. Kamari mah keur ditanya ku Nyai cenah rek ka desa, Kang. Jadi aparat desa apa geuning ka desa bae? Lain, Kang. Kamari mah keur ditanya ku Nyai arek ka desa teh nyen dosi limi, Kang. Naon di dosi liminya asa ka karanggadenya? Surat pindah, Kang. Oh, surat pindah. Domisili eta mah meureun ngaranna. Tah, eta bener dosi mili. Pasti ngan dosi mili bae. Domisili. Heeh, dosi mili. Dosi mili bae. Domisili. Atuh engke bahaya nyi lamun akang jadi kuwu, Nyai jadi ibu kuwu atuh meureun matak ngerakeun akang. Sok diajar yeuh. Do, mi, Mi, si, li. Domisili. dosi mili. Bahayana kaning akang rek nyalon kuwu. Balikan deui. Do, Mi, si, li. sok hijikeun. Dosi limi. Anu kadang nyebut domisili ge meuni hese-hese teuing. Sok ora nyebut Dosi limi. domisili. Domisili. Tah geuning bisa. Sok ora nyebut deui. Dosi limi. Ya bangkar atuh nyalon kuwu ge geus lah. Geus lah. Mata. Aduh, hari bulan haji. Nu hajat geus kadenge deui bae. Kaundangan, duit teu boga, pagawean eueuh. Aduh, aing kalah meneriut kana sirah. Ari teu kaundangan era, ari kaundangan teu boga duit. Menya aya ongko eueuh angka mah. Saleuheung keneh aya angka eueuh ongko. Aduh, kumaha atuh ieu lah. Kamari nya? Nyai rek digawe, Kang, di PT. Digawe di PT. PT naon? PTJI, Kang, Jangkrik Indonesia.
Sugan we lumayan. Sekarang ngagedengen lagi PTJI. Di mana di ayeuna? Hari akang sok segala tinggalin eta didinya di Cipari. Lah, montong tuman nurunkeun derajat laki ka dituna kalah. Ningkah bae mengke awewe nu jadi awewe. Montong, cicing. Molor bae kukumaha ge awewe mah daripada manggawe mah. Arumat imah naon? Lah ngebantu-bantu Kang jebayana usum nu hajat. Yo, nyi, kukumaha ge nu jadi pamajikan mah tanggung jawab salaki. Cek salaki cicing, cek salaki ngajedog di imah, cicing mending beberes. Lah Kang lumayan nambah-nambah. Geuning kalah ngalawan. Yo, nyi, nu jadi awewe mah bagian lagi cicing di imah. Pokona awewe mah mangan orawangan ngumpul. Ye Kang lainnya itu percaya ka Akang. Ya, Jung, digawe mah tapi syaratna. Naon syaratna Kang? Pokona lamun gajihan Akang bagi. Lah mau jadi digawe Kang? Ya, kemana digawe? Moal. Ya, Moal Kang. Jung gawe. Moal. Salah ngomong asli. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini nyi. Gak gitu baik kelakuan. Hayo be manggihan si Iyun. Aduh. Nah, ada cina maksudnya. Nyi, kunaon nih? Tas di mana Kang? Ayo be manggihan si Iyun. Cemburunya. Hayang cemburu kalah laki batan gitu. Lah, cemburunya. Teu cemburu. Geuning ambek-ambek kan? Cemburunya. Akang mah ngetes kesetiaan nyai, makana kabu RT nanyakeun ka si Iyun. Gitu cemburunya. Henteu. Geuning teu kitu lah cemburu ngan eraeun. Henteu. Geuning ambek ulin ka si Iyun. Geus. Aing mah seusehan meni bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, batur mah dunya anu bro di juru di panto teh. Atuh lain mantuan pamajikan, Kang. Kakara ge hudang geus disampakeun ku picerewedeun asana aing malah. Eueuh katenangan pisan. Ngomong naon, Kang? Henteu nya, ieu mah keur ngadongeng sorangan kaluman pada hudang pineuh. Sugan isu keneh rek ngajakan pasea. Abong asana boga salaki. Betah-betah teuing cicing di imah. Yeuh nya, ari manggawe sing ikhlas geura. Jadi bantuan ieu mangko ku Akang gen. Ulah sok ngobrol hungkul. Nyai mah teu butuh omongan, butuh sate bukti. Aslina dibantuan ku Akang kok ngan sing sabar be atuh. Sabar, Kang. Hah? Urang rumah tangga geus sabaraha tahun, Kang? Tah, geus 10 tahun, kurang kumaha sabar nyai salila eta, Kang. Era nya. Geus ayeuna mah arek mantuan hayu henteu kajen. Arek, ongko tita tadi ge arek, ngan engko begerah heula sabar. Eta kana sabar asana, kalau kaburu ere panasna ge, Kang. Baheula ge baheula. Rek sinan nambahan kalah ulah nyarekan. Coba lamun duaan mah, anu gegero, anu nyeusehan, anu nyangu. Ngomong naon, Kang? Eta tiba heula hayang bae nyandung, Kang. Can mungguhan, Kang, nyaahna kawas nyai ka Akang. Yeuh, dengekeun, Kang. Jalema anu geus bisa nyandung mah jalema anu geus bisa nyenangkeun pamajikan. Ieu mah awak sorangan genan begang hayang nyandung pikiran tak awak heula sorangan.